Mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pang beberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Tarung Parebut Gelung. Ieu dongeng karangan Watatang teu karaosnya ayeuna. Nincak bagian ka-28. Para mitra kaum dangu, mangga urang teraskeun deui hanca dongeng tia para wargi. Harita nuju tarung antawis Tajudin jeung Adnawi, mangga urang teraskeun. Srog Adnawi mere pasangan leungeun kenca nyolodor ka hareup dampalna namprak. Sedeng leungeun katuhu rada nilep. Sajajar lempengan dada suku kuda-kuda nyerong 40 derajat. Pasarisi euy, Tajudin mita kasisi ka baturna nu opatan. Bari srog harita manehna oge mere pasangan dina gerak kunyuk nagong. Dua leungeun rangah kaluhureun sirah suku kenca ngangkat suku katuh tamleg napak kana lemah. Atuh batur-batur Tajudin olohok dume asa kakara ningali Tajudin boga pasangan kitu anu kasebut gerakan kunyuk nagong. Pangwaris tinu jadi guru katelah Bahmad Rais Jawara ti Tatar Linggaratu. Men tingali euy kasir. Dilanjut boga pasangan kitu euy. Nu disebut gerak monyet mejentea meureunnya. Ceuk si pendur rada harewosan. Jadi dog sia ngecewis we si oblok lah. Sing hati-hati deuleu bising batur ge si begal teh ngabongohan mangkani geus nyerekel perah bedog tuh. Si kasir ngagebes atuh jep. Si penduo jempe ngawaskeun kana pasangan Tajudin, sedeng nu sejen ngawaskeun baturna Ki Adnawi. Ayo sia geura serang dewek sia brus. Adnawi menta diserang leuwih ti heula. Gampang sia. Tapi aing heula geura hancar rampogedan sia. Tema Tajudin leuwih kasar. Atuh puguh we amarah Adnawi lain dikira teu beda ti minyak bensin di santongan seuneu. Kalawan teu sabar manehna mungara nyerang ngirimkeun gempuran lempengan beungeut. Dibarungku soranga gorowok nyentarkeun hate. Yei, modar sia bedus. Wuk pereup Adnawi nu badag keker teh notog ka hareup. Ngan orokaya, karancingeun Tajudin ku waktu ieu lain lalaworakeun. Sakilat ngagunakeun gerak kunyuk ngejat. Celepung Tajudin luncat bareng jeung kitu, suku nu katuhu teu antepan nyepak leungeun nu jadi lawan. Dek, tanyep. Adnawi ngerejet samalah awakna rada ngadang heungak harita teh para wargi. Keur kitu leungeun Ki Adnawi dirawel sarta ditongkat ka gigir. Nan cabron. Leungeun Tajudin nu katuhu ngahanca kana careham. Aduh. Beleg. Adnawi ti beubeut nang karak bengkang. Harita ngageblug lir nang ka asak murag dina tangkalna. Gilak Tajudin malih kalawan teu loba micen waktu terus luncat muru deui nu jadi lawan. Sanggeus deukeut ngaheumatkeun pereup nu kakerek nyusul tepus ngagempur beungeut. Sudeng pereup Tajudin nu ditaker teh ukur hasil ngagempur taneuh kuat ka nyeblok sabab harita Adnawi teu eleh rikat manehna kentak ngaguliti ka sisi. Korejat Adnawi hudang terus luncat ka hareup marengan gempuran pereup kenca rek ngahanca sirah. Wuk lep. Tajudin ngalelepkeun sirah. Atuh awak Adnawi rada marieus ka bawah keheumbatan pereup nu rosak. Sakiceup ku Tajudin kabireungeun, suku nu jadi lawan marieus atuh puguh we. Meni asa ngeunah-heunaker, Tajudin ngagenakeun ngagerak ngagunakeun gerak buaya ngabinti. Awak depa kana taneuh suku kenca nyabet suku nu jadi lawan. Teng, curalit Adnawi ngacuralit. Pleng. Ti beubeut nang karak bengkang malah rada sungar sengir, taksiran bobokong ti teuneut asa potok. Tapi ku sakitu mah Adnawi kawilang tahan manehna ngorejat deui. Kabireungeuh Tajudin geus ngajega mere pasangan anyar dina gerak heula ngapa. Atuh Adnawi asa tambah panas ngan seret nyabut 2 peso balati nu narogea dina sela-sela beubeurna. Kalawan teu loba nu dipikir belesur 2 peso balati dibaledogkeun ting sariet teu beda ti pasar. Gilak Tajudin rikat ngagulak-gilakeun awak miceun pibahyaeun. Antukna 2 peso balati celeb kana tangkal asem. Serepet batuna nu katelah jagra ngalugas bedog sarta dialungkeun ka Adnawi. Kep, bedog kasanggap sarta teu sabar Adnawi luncat bari nyabetkeun bedog rek munggel jangga. Adnawi ngaluarkeun sora bari bedogna nyolocos ka hareup rek manggang beuteung. Harita Tajudin kesit ngejat ka sisi keblos congo bedog nyamos. Ukur niruk gelebugna angin.
Gilak Tajudin Malik meh bareng jeung ngaliukna Adnawi. Nuka tingali asa tambah nafsu ngan bedogna di emat, meninga gurilap katojo ku sinar panon poe. Harita bedog Adnawi rek nyacar bolang suku nu jadi lawan, tapi gagal sabab ngajaul. Atuh bedog Adnawi nyamos deui wae. Ngan ku harita Adnawi hasil nongtak suku nu jadi lawan. Dan curalit bedog. Daek teu daek Tajudin tibebeut nangkuban. Puguh Adnawi meniges bunga ceuk pikirna pasti nu jadi lawan bakal ajal dikerecek ku bedog. Tapi ijiran kadinya gagal. Harita waktu Adnawi ngaheumatkeun bedog teh, Tajudin siga nu nemongkeun lelewa make ngebrekeun gerak hideu jeungkal. Awakna ajlok-ajlokan ka hareup, plak 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 seseukeut bedog ukur bisa ngahancatan. Korejat celeng, Tajudin ngorejat terus luncat ka beulah kenca, nampeu ka Ki Jagra jeung Ki Jemblung. Geus kitu seret Tajudin nyabut dua siku-siku tina sela-sela beubeur. Terus muter-muter dua siku-siku siga nu gampangeun aker. Atuh Adnawi asa tambah panas, mireungeuh pola nu jadi lawan kitu teh. Siuk bedog di emat rek munggel jangga, lepkak bedog Adnawi ditadah ku dua siku-siku ti beulah kenca. Kulawit bedog ngulawit deui rek nigas cangkeng. Kilek katadah deui ku siku-siku ti beulah katuhu. Siuk bedog Adnawi di emat rek narok tarang, pedetelak ditadah ku dua siku-siku dina siraheun. Bareng jeung kitu teu kanyahoan dampal suku Tajudin ngajejek kana dada. Dayagdag Adnawi ngadayagdag. Keur kitu Tajudin nyusul tepos manehna loncat ka hareup. Siku-siku ti beulah kenca ngabanding pigelang leungeun, pedetak terajep. Adnawi ngerejek, bedogna murag kana tani. Sedang siku-siku ti beulah katuhu teu antepan ngahanca Careham. Careham Adnawi kenca katu dibanting ku siku-siku. Puguh Adnawi ngagoak tarik naker. Taksiran Carehamna asa rempag. Terus ngoloyong ka sisi bari nungkupan pipi. Keur kitu dipino dibobokongna dihanca. Dobat! Adnawi ngoceak awatna melenting. Corelat Tajudin ngorejat ka beulah katuhu. Disangka kune sejen merek ngejat si mana horeng muterkeun awak. Bari tungtung siku-siku notong ti gigir. Dua kali Adnawi ngagoak malah leuwih tarik batan tadi. Sabab palebah tulang iga katiru ku siku-siku. Bru, Adnawi rubuh getih tina igana ngaberbei. Atuh batur Adnawi nu katelah Ki Jemblung ngarasa panas. Manehna ngalugas bedog kalawan teu tata pasti di deui. Bedog di emat rek narok sirah ti tukang. Tapi aya ku edas Tajudin leuwih seukeut reret jeung pangrasa batina. Bareng bedog Ki Jemblung geus ngangkang dina siraheun, ditadah ku dua siku-siku, burnyai bijil kembang seuneu. Gilak Tajudin Malik, seberut Ki Jemblung narajang nyudukeun congo bedog, lempengan ke kemplong. Gilak Tajudin leuwih rikat ngadoyongkeun awak bari suku kencang ngejat ka tukang. Geblos, salonton Ki Jemblung nyolonton. Tapi Ki Jemblung teu kungsi rubuh. Manehna gentak Malik maksud rek nyusul tepus. Ngan oro kaya ate. Eleh rikat ku Tajudin. Barang Malik pededag siku-siku ngahancat tarang. Aduh. Ki Jemblung ngagoak terus ngadayagdag. Celeng Tajudin luncat muru nu jadi lawan keur dadayagdagan. Tidinya Tajudin ngagunakeun tanaga batin. Congo dua siku-siku dibalikeun ka tukang sedang puhuna ka hareup dipake notok dada nu jadi lawan. Tik tik tubat. Beleg Ki Jemblung tibebeut nang karak pengkang. Gelegek dina sungutna keluar getih lalamaran. Ku rosana totogan leung Tajudin. Nepi ka dua lawan teu bisa hojah sapada harita. Na atuh para wargi sadaya. Sanggeus Adnawi jeung Ki Jemblung rubuh ujug-ujug beretek. Ki Jagra ngabretek lumpat dukarek mabur ngarasa gigis ku wawanen Tajudin. Dukarek ngabejaan batur-batur sabab di tempat Tajudin begalan pati. Jeung Ki Jemblung katut Adnawi di Pasir Laja. Teu sabara jauh paling-paling kang sakilo deui. Mireungeuh baturna lawan lumpat Tajudin maledogeun siku-siku bedesur bedetak suku-siku heuna kana sirah. Aduh. Ki Jagra gogorowokan tuluy salantan solonton jiga hayam kutoun. Kawas nu salaton bari neungkep sirah buncunur segede nog hayam. Kasir, bedul, tarewak deui kuleing bawa ka dieu. Cek Tajudin marentah. Atuh teu talangke si Pandul jeung si kasir gentak muru Ki Jagra anu keur nyuuh bari nungkupan sirah. Rek kejat kemana si Alasun lah. Tasakeun bekok semar ti dewek ye.
akan kulain sia kerasa Jagra ongkek ye montong sia ide ya sander ya aduh gelo sia ini pengaruh sia aduh cara mitra sadaya ada bogo bae Ki Jagra coba engap dibere bokong semar teh aduh gelo sia cek saha pengaruh sia paingan ku aing rek dicoba anjing aduh ini pengaruh ya senit seksi panduan nyurung Ki Jagra dititahnya berkin kata Judin kunaon sia make lumpat segala buta hejo sieun kojor sia sama batur sia aduh ampun ujang bagus ujang kasep cep otong ampun mamang mah tak bisa biluan mamang teh tapi biluan mamang mah teh Ki Jagra pupurungkutan sieun disiksa ku Tajudin lah tong dibere ampun kilan ceuk gitik kadinya tunggu-tungurna lah ada kitu badog kuring dia sinang ngalabakan tarangna si penua pipilueun ngomong bari ngagilir-gilir badog aduh ampun baraya ampun baraya ampun ih ban ampun 70 sia bujur si kerot teh sia tadi sia ngarampok ka aing gale ya naker sia bagus sia sangar sia teh neran maja jaya lain jaya satu oh jalele merenya jalele ja tulak tu ja eman kok gitu cangkur wek tor lain satu Jagra saha Jagara mah sia deket Dharma betul sia lemur teh lain satu Jagra paingan atuh ulas kitu ngaran Jagra mah siro berwes jeung dewek sia mangga sia montong kedua montong jeung lulucon sia ye kisila lamun si lain mau dipahala ku dewek terangkeun di mana padumukan ngaran si Salim kekilanan mamang rek tumanya heula ari ngaran Agus teh saha ceuk Ki Jagra malah nanyakeun ngaran kata Judin. Para mitra kaum dangu harita Ki Jagra ditanya ku Tajudin malah malik nanya sagala atuh puguh Tajudin keheuna luar biasa tuluy nyarita sia teu perlu nyaho ka ngaran dewek sabab moal pancakaki deuleu coba terangkeun di mana ngajadogna ngaran si Salim itu di pasir aja ini mah keur eueuh geus 2 poe ini ge bohong sia bejakeun bener naon mun disumpah kumaha mun dibokok sia ku dewek sia teh amun geus atuh najis pokok ieu mah peuheur teh mun pengar sia syukur we ngarasa peuheur jeung pengar mah atuh jawab sia lamun teh dibokok deuk waing sia deuleu cek si pendua sok buru-buru bejakeun keur di ka mana si Salimna lamun teu daek nerangkeun alamat beung sia pitas ku dewek deuleu keur neangan yang nyidarsi kamar ieu nyidarsi aya mau kabur tema Ki Jagra atuh Tajudin rada ngahuleng ngadenge caritaan Ki Jagra ieu nyidarsi aya nu ngiwat usaha diwatna keteuing nu ngiwatna we sabab nepi ka kiwari can kapanggih jelmana atuh si lain kungsi pipileun ngarurug ka lemur Cibuyut kuring mah henteu teu milu baraya anu kali itu mah baturan kuring jeung Salim eta saha kira-kira nu ngiwat nyidarsi mana padumukanana dewek nanyakeun kitu sotenan lain naon-naon tapi rek ngabantu mangneangankeun nu ngiwat nyidarsi ceuk Tajudin ngolo sangkan Ki Jagra ngajelaskeun anu ngiwat nyidarsi jadi Ki Baraya rek ngabantu kadunungan mamang rek ngabantu dewek mah karunya kadunungan ilaing deuleu syukur teuing Ki Baraya aya pikiran rek ngabantu mah kukuring dibejakeun ngaran anu ngiwat nyidarsi teh nurutkeun ceuk beja babaturan anu beunang ku batur kuring nu ngaranna teh ke poho deui ingat ayeuna mah ngaran teh si Jakaria urang mana cenah Tajudin nalengteng cenah mah urang ieu urang Cibadung tapi kuring da ari imahna mah canyaho jadi nu ngiwat nyidarsi ngaran si Jakaria urang Cibadungnya nya taina kieu jung si laing balik bari ka ditu batur si laing bawa ngan si laing teu meunang cacarita yen dewek rek mangneangan ke nyidarsi jeung nu rek newak nu ngaran si Jakaria kati hati jadi ini mah kuring meunang balik ceuk Ki Jagra siga nu bunga meunang asa ulah cacarita ka sasaha ge bisi kadengeun atau ka emper-emper kangaran si Tajudin mua mah rek cacarita ka sasaha ge ayo tuh Ki Baraya tema Ki Jagra bari malik rek bali barang kakara 2 tilu lengkah digeruan ku si pendua ieu sila ke dawan euy kidig pendua nyamperkeun sanggeus deukeut
Awas ya mulai berbir kesesanya jangan diwere dari bekok dewek. Hayang kene. Naon hayang kene? Bekok dewek tadi. Ngus euy teu kuat ongkek dewek mah. Wah Ki Jagra bari nyamperkeun Ki Adnawi. Nu keur gegerungan jeung Ki Jemlung sedeng Tajudin jeung sapada batur baralik deui henteu kungsi ka Pasir Laja. Sabab ngadenge beja Ki Jagra yen salim keur eueuh. Sanggeus tepi kepala bah gangsa dina tikungan pisan. Reg Tajudin sapada baturna opatan ngadon reureuh sisi gawir belah wetan. Gog harita cari ngogo di dinya. Hari Tajudin diuk luhur batu bari rarat-reret ka lebak. Siga keur nitenan patempatan lebahkeun manehanana. Breh katingali walungan Cimanuk geus kitu ret. Kabelah kidul katingali sasak beusi. Lenyap hate Tajudin ngalenyap ras inget basa jojoh patutunggalan ngaragragkeun dua urang muridna Salim. Ras inget kana caritaan Ki Jagra yen Salim keur neangan Nyi Darsi. Geus 2 poe can balik-balik. Tina kituna nafsu Tajudin jadi ngabagi 2. Di antarana ka Salim hayang males pati tina perkara bapana Tajudin dikaniaya. Jeung imah-imah nu di lembur Cibuyut kabeh hempak didadurukan. Kaduana nafsu ka Jakarya sabab ceuk pangrasa Tajudin nu ngajadikeun cilaka jeung ngadatangkeun karugian teh. Boga jala-jalana mah Jakarya. Waktu Tajudin keur ngahulang kojeng Kang Admayi nyamperkeun, gog cingogo gigireun Tajudin sarta nanya. Din, kumaha pikarepeun urang saterusna ye? Rek maluruh anu ngaran si Jakarya teh narek balik deui ka lembur, ceuk Admayi bari mencerong kana beungeut Tajudin. Ayeuna mah euy kapalang capek euy, kapalang kagok. Kagok lengkah urang tuluykeun susud gambaran atawa wawangan si Jakarya. Kegis paragat nyawana kakara urang balitungan pati jeung wawalak si Salim. Pangna dewek hayang maragatkeun nyawa si Jakarya, asa dicilakakeun ku si wawalak. Ku si Jakarya, nu bedana nepakeun pagegeuleuh ka dewek, nepakeun jurig bateuh. Sidik manehna nu gableg dosa ngiwat Nyi Darsi. Nah anu ngaruksak imah-imah di lembur urang jeung mahala bapa dewek katut nu sejena wawalak si Salim. Pan sarupa kitu sarua jeung nyilakakeun anu aya di lembur urang. Ari pangna dewek hayang memilu males. Kanu jadi bapak nyata nama kawawalak si Salim. Sarua jeung dewek dipitenah teu pupugu. Anu gableg dosana batur nah anu diruksakna lembur urang. Tah kitu euy. Tema Tajudin keukeuh. Hayang mulangkeun ka nyeri kadua urang jawara antarana ka Salim jeung ka Jakarya. Kekelanan din. Samemeh rek datangan ngaran si Jakarya pikir heula leuwih asak euy. Nailing percaya karena omongan ngaran si Jagra majarkeun si Salim eueuh keur neangan Nyi Darsi. Bari ceuk si Jagra nu ngiwat Nyi Darsi teh Jakarya. Ari nurutkeun ceuk pikiran si lain kumaha? Tajudin Malik nanya bari ngareret. Ari nurutkeun pangrasa kuring mah rada cangcaya euy kana omongan si Jagra teh. Sanunya si Jagra ngabobodo ka ilaing yen si Salim keur eueuh cenah mah keur neangan Nyi Darsi. Boa Nyi Darsi aya di si Salim, hayo ceuk si Jagra kitu. Lamun teh mah ilaing ayeuna nya rek ngajorag ka Jakarya bari si Jakarya teu ngalakukeun ngiwat Nyi Darsi. Pan sarua jeung ilaing diadu domakeun ku si Jagra. Politik adu domba teh teh politik penjajah zaman baheula. Tah palebah dieu urang kudu asak-asak pamilih. Nu hartina urang ulah waka nampa kana caritaan si Jagra, ceuk Admayi. Satengah ngahalangan kana tujuan Tajudin nu rek mahala ka Jakarya. Para mitra kaum dang. Sakumaha nu kauninga Admayi rada asak jejehan. Harita setengah ngahalangan karena tujuan Tajudin nurek mahala Jakarya. Di bejaan ku Admayi kitu Tajudin tuluy nyarita. Nya tapi nu jadi gara-gara bapa dewek jeung batur salembur korban teh pan. Wawalak si Jakarya pan teh tema Tajudin budina semu geuneuh. Dirbeusi atah beuleum. Tapi sabab manehna mah kaancikan ku hawa nafsu. Cek pikiran ilaing nu jadi gara-gara si Jakarya sote. Tapi lamun nurutkeun guru bukti gambaran anu nyata ngaruksak imah batur salembur katut ngorbankeun jiwa. Tetep wawalak si Salim jeung anak buahna. Nah ilaing rek numpes ka jelema nu saukur dianggap gara-gara. Narek numpes manusia nu ngalampahkeun jahatna. Cek Admayi nganyungkalkeun eusi hate Tajudin harita. Leng Tajudin menang sawatara jongjongan mah ngaraga menang. Dibangun nu antebna keur mikiran nu rek dilakukeun ku dirina. Nah rek ngajorag ka Jakarya, nah rek ngajorag ka Salim. Ari rek ngajorag ka Jakarya sok sieun Nyi Darsi aya di Salim, kasebut salakina. Ari rek ngajorag heula Salim sok sieun Nyi Darsi diiwat ku Jakarya.
sabab nurut kencek omongan Ki Jagra Mas Salim keur neangan Nyi Darsi kalawan nyebutkeun yen nu ngiwat Nyi Darsi teh Cakaria. Akhirna gerendeng Tajudin nyarita jero dadana. Heueuh. Lamun diteang kadinya nama teu salah sakumaha omongan si Admayi. Aing kudu asak jejehan. Aing kudu asak-asak mikir. Hartina kudu asak-asak mikir ulah wakagugon kana omongan si Jagra. Kudu asak-asaknya ngejo bisi tutung tamagana kitu carita cekolot. Kudu asak-asaknya nempo bisi kaduhung akhirna. Hari aing ngajorag nu ngaran si Jakaria urang Cibedung. Sok si Nyi Darsi aya di si Salim. Sarua jeung diri aing ngajorag kanu tanpa dosa atawa diri aing sarua jeung diadu domakeun ku si Jagra nu hartina si Jagra nipu ka aing. Hari aing ngajorag si Salim inggis Nyi Darsi diiwat ku Jakaria. Sabab cek si Jagra Nyi Darsi diiwat ku si Jakaria. Tapi nah si Jagra bisa nyebutkeun Nyi Darsi diiwat ku si Jakaria lain dijorag ku si Salim atuh ka tempatna anggur nyangka ka aing bari ngarurug ka lembur aing ngadatangkeun karugian gede. Imah di lembur aing beak didurukan menjadi bapa jeung tatangga aing aya kana sabora urang jadi korban. Tah di dieu aing rada cangcaya kana omongan si Jagra. Sok si nyawe si Jagra nipu ka aing. Untung aing diomongan ku Admayi. Jadi kumaha pilakuan aing ari geus kieu? Cek gerentes hate Tajudin jadi ngarasa baluang pipikiran. Jadi kumaha tuh pikarepeun urang ayeuna din? Admayi nanya deui kana pamadegan Tajudin. Renghap Tajudin ngarenghap narik napas panjang tuluy ngareret lalaunan semun hoream. Teuing tu euy lah. Asa jadi baluang kieu deh ka euy. Kebat ngajorag ka si Jakaria sok si Nyi Darsi aya di si Salim. Ari ngajorag ka si Salim sok si Nyi Darsi diiwat ku si Jakaria. Sabab cek si Jagra mah nu ngiwat Nyi Darsi teh si Jakaria. Tapi dipikir deui ku dewek, nah si Salim teu ngajorag si Jakaria atuh. Lamun nya teh mah geus yakin Nyi Darsi diiwat ku si Jakaria. Nu matak cek dewek kudu dipikir heula. Sanu nyaho si Jagra nipu ka urang? Atawa sanu nyaho kasieun si Salim ku ilaing dibales tina perkara manehna jeung baturna ngarurung ka lembur urang? Si Jagra mah ngomong kitu sotenan boa manehna hayang salamet. Taina meunang urang baralik heula ka lembur bari urang ngadedengekeun kumaha kaayaan antara si Salim jeung si Jakaria. Datang tu awal lahir gaya bejana atuh. Nama tu urang baralik ayeuna mah we bising kaburita di jalan. Cek Tajudin jadi sadar bari ngoleset turun tina batu. Kitu deui baturna ting korejat narangtung tuluy arinit. Nu tujuanna rek baralik deui ka lembur Cibuyut. Padahal lamun rek niat ngajorag ka Jakaria mah ka lembur Cibedung. Teu sabara jauh samalah ti Cibuyut ka lembur Cibedug teh. Kaliwatan tibatan ka Pasir Laja. Ngan bubuhan Tajudin can nyahoeun padumukan Jakaria di Cibedug. Ari kata mah tas diomongan ku Admayi, nu akhirna mah terus kebat barali ka Cibuyut. Dua poe ti harita caturkeun Salim tas nguber-nguber neangan Nyi Darsi. Gawena merengut bae bari teu wale amuk-amukan. Hatena ngarasa jengkel beak kadae. Tapi ka akhirna nu tadina Salim gede kasuka atawa gede kamelang teh ku ayeuna mah jadi malik keheul malah boga pikiran rek disiksa di mana Nyi Darsi kapanggih sabab eueuh balik-balik. Jadi tetela cek timurus Salim Nyi Darsi teh terus dibawa ngejat ku Tajudin. Nyaan awewe ngadoreksakeun keur ka aing. Sugan awewe teu balik sarupa kitu mah make daek dibawa kabur ku nu lain muhrimna. Dina sajero saminggu ku aing diteteangan ka ditu ka dieu weleh eueuh raratanna pisan. Nanyakeun ka Bapa si Tajudin, batan daek nerangkeun ka Jin Modar. Tetela lamun sarupa kitu mah. Si Darsi lain awewe balik. Sanajan ku aing dirawatan deui lamun teh mamanehna aya ka dieu atawa jaga ningketo papanggih jeung aing eueuh hartina leuwih hade di podaran ku aing sia. Dikamanakeun ngaran aing lamun si Darsi dirawatan deui. Eueuh bedana samodel diri aing ngarawatan ruruntuk awewe pangacakan batur. Samalah inung bapana ge sida dipodaran ku si Jagra Tuman. Cuma aing urusan oge. Kobo kitu inung bapana eueuh tanggung jawabna pisan. Boro-boro kadaek milu neangan malah ngacerdog gawena. Kur ngalabok jeung molor. Di mana ngajedogna wawalak si Tajudin mun hese kapanggihna ieu. Lamun seug harita basa lemurna dirurung parang manehna aya. Wah. Sigana aing edan-edanan dicacag di walang-walang
disik-sik dikunyit-kunyit ku aing. Sabab bener-bener aing asa ditincak hulu ku si babalak. Kitu gerentes hate si Salim. Nepi ka timbul boga itikad rek nganiaya inung bapana Nyi Darsi. Pada inung bapana Nyi Darsi, inung bapana tos teu aya pramitra. Kitu deui Nyi Darsi rek dikaniaya. Para mitra kaum dang, geus kitu gero Salim nyalukan ganekna ka telah si Omlen nu keur maraban hayam di buruan. Omlen, pokna meuni tarik di barung kubu di baketut haseun. Naon keleuk? Tanya si Omlen ngareret. Lain aya naon sia bari ngajedog kaliya sagedeung geuleuh. Salim tipupun cereng. Korejat si Omlen nangtung tuluy nyampeurkeun ka tepas. Naon keleuk? Si Omlen neuteup kana beungeut Salim. Ari si Jagra jeung si Jemlung katut Adnawi kamarana euy geus 3 poe teu kadeuleu-deuleu ku dewek. Cing susulan ka ditu ka gogobrogna. Kadieu kitu cek dewek. Ieu na kilanceuk? Ayeuna sia goblok. Salim nyorongot bari ngorejat turun tina kursi. Tina kursi goyang atuh si Omlen kuat ka ngarenyag. Gancang turun terus ngagidi grek nyusulan Ki Jagra. Nu teu kungsi lila si Omlen jeung Ki Jagra geus daratang kalacat arungah ka tepas. Ari si lain keur nanaon ngajedog we di gogobrog si Jagra. Aing geus aya kana 2 poe di imah eueuh nepungan-nepungan acan sia. Geus mumun incak gogobrog aing ha? Cek Salim ujug-ujug nyarekan we ka Ki Jagra. Nu kakara datang bari kituna teh make jeung ngagebrag meja sagala. Puguh si penul kuat ka ngarenyag tuluy colohok mata si meuteun si ganusawan. Disangga ku mamang macan balik Agus ongko eueuh nu ngabejaan ka ditu. Atuh saja batik itu teu ka mana-mana sote dume itu pan Ki Jemlung jeung Ki Adnawi menang ka musibatan cilaka. Cek Ki Jagra nyarita bari melenguk si ganusieun. Kumaha? Pangdenge si Jemlung jeung si Adnawi cilaka? Nya puguh ge. Cilaka kunaon? Medari alat tanama aya jelema 5an palabas sesak beusi. Dina pepengkolan ka urang teh. Geus kitu nya si jelema nu 5an teh dipargat ku kuring. Jeung ku Ki Jemlung katut Ki Adnawi. Maksudna biasa we dikorowot isi pesakna. Ari kitu ngadon ngaralawan. Der we Ki Adnawi tarung jeung saurang. Sanggeus Ki Adnawi cilaka disambut ku Ki Jemlung, kitu keneh manehna ge kabeunangan. Muka cidaparna nama itu Ki Adnawi paloba iganap. Benang ku congosi-kusiku. Barang kuring rek ngabantu kaburu ditarewa ku obatan. Atuh kuring mah teu bisa unggah petah harita teh. Cek Ki Jagra rada ngabohong. Majarkeun manehna rek bebela pati kalawan kaburu ditarewa ku obatan. Sok padahal harita maneh teh ngejat kabur. Be dampola namani eueuh nu sabebenuleun pisan manusia teh. Jual iya teu beunang diaranelkeun pisan. Si horeng ting haraok teh ukur galade gengerong we wungkulnya. Eta si Adnawi jeung si Jemlung cilaka teh dihurup Jagra. Anu teh dihurup biasa we pada saurang ngelawan saurang. Coba eta pada saurang nepi ka pacunang kitu. Oh lamun sorangan dihurup ku kulana jalma. Dasar manusia garoblok kabeh. Eta si lain apa kana rupa manusana? Cek Salim. Lain aya kadua mang karunyakeun kanu cilaka malah amek setengah ngajejeleh. Mung hanya kal waktosna kabujeng.